12 Bola dan tenang. ceker. Kumaha sama beak ieu. Batur geus mareunang aya urang di sana. Bila. Aya lapar. Sir. Sampai kudu ribut jeung sangu. Aling aja. Sibuk yo. Sibuk yang udah ke lapar di jam 7 aya nu nungguan. Lu karek datang aja kita nu ngalewat. Gila. Awas senok iku karbu. Maaf bae. Aduh, siapa ini? Lama banget. Woi, keluar woi, nggak kuat nih. Siapa kamu? Ayo keluar, nggak takut gua mah. Buruan nih, nggak kuat. Apa? Nggak apa-apa. Gaul aja. Iya, udah. Udah. Iya. Tapi ini saya ini. Diam aja di situ. Iya. Aduh, ini keluar nih. Ini saya keluar tuh. Iya. Keluar tuh. Karena minggu anabe Senin libur. Oh, Senin. Jadi libur dan 12 Bola dan tenang. ceker. Aja kanal tuh kudu di buledan atuh keuring usik sama. Tong di buledan. Keuring usik tanggal na karunya dah yang mulia. Gong mimita aya acara. Isuk kumpulkeun kabeh urang ka Gunung Tangguhan Pahu aya acara. Iraha Isuk rek naon? nangkarakeun Tangguhan Pahu. Cangkeuleun teh goblok geus lila mang tahun mang rabu-rabu tahun nangkub. Nangkarakeun kumaha. Era ke subuh. Bangunin ke pantai. Bau. Buru. Suka kumpulkan barang ke pantai. Tahu pantai. Lain. Malikeun karang Elvi Sukaisi. Lain. Gong. Isuk mah orang ke pantai. Rek naon? Nyedot. Nyedot laut. Bu. Guys, udah kesurupan tihang antenu. Balik ah. Balik gong. Ada kah ya? Ayo ah. Ayo. Bye. Dadah. Dadah. Melis. Aku pulang. Goodbye. Aku pulang sekarang. Sehat terus minum. Amin. Haus merenanya si goblok kita atuh. Tidur istirahat minum obat. Ya, aku pulangnya. Ada Anya. Ada ayah ternyata. Aku bilang tadi nggak ada Anya. Bagus selama ini tuh yang kamera teh si Ayah. Jadi jangan takut Mimim kehilangan Ayah karena selamanya ada Ayah di pinggir. Karena kemana-mana Mimi itu selalu bersama Ayah. Dan yang kamera ini adalah Ayah. Jadi jangan punya pemikiran omes dulu. Jelek. Karena ini adalah kakakku, ibuku sekaligus teman segala macam. Pokoknya it's the best. Mantap. Makasih Ayah support. Alhamdulillah. Teu sia-sia balik subuh mancing menang segede kieu. Menang badot goblok. Jarang-jarang aing kilo gebrus menang kakap. Padahal aneh peting-peting sok balik subuh teu penasaran da menang lauk gede. Ieu luar biasa jajarna jimat pisan ya. Tinggali ku aing nya. Ieu mah kana kapel ge moal asup digana. Iya. Asup tinggali. Kumaha ngagorengna? Ya banding minyak mahal. Pirago ku aing kudu digodog. Aduh, pokoknya lamun teu mancing moal balik goblok. Ieu mah mah 3 bulaneun. Lebaran ke huluna mah aya keneh. Ayo mantap. Aya si Jagong. Di mana Gong Rek balik nguseup, RCT ian euy. Oh sarua urang eta kekerek balik. Nya. Urang mah menang induk hiji, bete total ya menang teh. Urang mah bolora. Eueuh hiji-hiji acan.
Lapor. Biasanya aing teh raja total. Di bere lapak bodog mah aduh ampun nyeri sirah. Ulah nyalahkeun lapak dirinya kade. Henteu teu nyalahkeun lapak. Apa dikocok atuh? Oh emang eta ge dikocokan aing meureun nasibna sial. Dengekeun aing mah pihi lapak hiji, nepi ka lapak dalan 40 aing mah halus kabeh ke lapak mata anu goreng. Di kumaha halusna? Dicet goblok lapakna. Moal balik anjing ditanya teh. Aing teh serius ieu teh nanya teh. Karunya nu ngeluh eleng useup. Moal balik. Aduh, jang di film hampura heureuy. Aduh, Mana sia tuh deh? teh heureuy sugana teh di video aing mah. Di video usaha. Itu Paduli nu penting mah sia eleng useup. mau balik anjing mau balik mantau kayak gak? Nyeri hati eleng useup. Karasa goblok. Moal balik. Eta aing oge teu boga ilmu malah eleng useup goblok ah. Musingkeun sia mah kalah ka ngeluh we ka aing. Moal balik.